mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari beta mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu ente tuh saya teh bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati subuhun kudus masyaallah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasuh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasuhan teu datang ke Garut tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah. Satu ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kercalik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nuka kupingna aduh berat amat turun Kangjeng Nabi Sulaiman suara naon sih ieu tukang ternyata horeganan kapangis sirem keur mamawa korma sirem makan segede sirem ai korma mah saletik-letik da korma ge tuh korma mah kabawa ku sirem digotong kunyana ku opatan berat cenah berat Kangjeng Nabi Sulaiman langsung assalamualaikum salam saya cek sirem ieu katuh maneh barangnya oh Tuan Raja naon maneh berat-beratan ieu mawa korma teu kabawa atuh maksakeun teuing bawa manuka bawa bae atuh sirem cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh hampura kula ge nyaho cek sirem teh apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah menghargai Gusti Allah oh Masya Allah cek Kangjeng Nabi Sulaiman pohara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah mau dibawa kuku lagi lantaran ti Gusti Allah dibawa ih hebat maneh sakitulah pengalaman abdi cak sireun jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah bahasa iblis bahasa setan bahasa jurig bahasa hewan-hewan termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot paham Kangjeng Nabi Sulaiman Masya Allah karim lamun urang nyaritakeun tentang para arwah bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam belah dieuna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam geus puguh Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana kumaneh ke tempat ayo bawa ke opatan datanglah ke tempatna cek Kangjeng Nabi Sulaiman ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe bulan atau tahun can pernah nggak dahar korma segede kieu janu geus-geus mah paling ge sangu paling ge bubuahan ge lah urut si kolot dahar ngeclek eta kukula mah dibawa teh paling sapoe 2 poe 3 poe seep hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha seepna we mah tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol
na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus taseepna engke mun beak demi jadi ka kaula beak sabulan beak 2 bulan beak setahun geus maneh teu kudu usaha dibere deui nuhun cek sireum nuhun masukkeun ka botol langsung nyana cara ricik opatan di botol teu didahar ngan diisep setik bade mana lapar henteu lapar mah teu didahar asal lapar setik disesep di sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman kok teu robah sih masih utuh keneh bae tigali deui ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah geus 3 bulan nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman sireum hari ieu korma ti aing kok teu robah sih hampura Tuan Raja kula teu wani ngadahar pan ai korma nu kamari mah ku kula didahar ai ieu moal didahar naon bedana ari korma nu itu mah meunang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Sulaiman aing murid kak bulu ngadenge sia sireum asana moal aya di Cikarang modal kos ieu atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ieu Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula didahar di mana sae pula neangan di Tuan Raja hati cekna teu hayang-hayang teh sebab sagede Tuan Raja Nabi Rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaonan mun jadi ngarekan aing Kangjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura cek sireum teh Rasul mah Rasul bae Rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun kita beberean moal kuat sebab non sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kekuatan Gusti Allah lemah nanaonna cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah nah ieu mah kula mendek nganasehatan sanes ka Tuan Raja ka Haji Pendi we cak ieu anu kolot boloon cak ieu sireum sia nasihat poho raja sata sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa Tuan pantuan pernah nganasehatan Tuan Raja ketika salah saurang hamba Tuan anu hamba Tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun Tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan 4 perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya 4 di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku Tuan Raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengekeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman ngan kadegeun nya teu butuh mah ya teu cokot heula dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya nama di imah ge geus mikiran berkat bae nya nama tolol teh mah budaknya bere habak ka Salim korma tah nya na keuna diseuseupan sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman coba dahareunana naon Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat datang deui Kangjeng Nabi Sulaiman ka dinya sireum maneh teh kuai keur diparak sabenerna mah henteu bergantung ka makhluk terutama ka aing korma dicokot ku aing sia di jero botol sabulan kok hirup keneh Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh kula jadi seubeul kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh ji cek Kanjeng Nabi aing ge maca eta teu seubeul sia jadi seubeul iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Bah di bulan Ramadan geleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah kumaha subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Tambah lapar. Iya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh bahkan meureun tambah lapar tambah gering baca ku para solihin dampakna beda baca ku para aulia Allah dampakna beda komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat lain bahasa letik-letik subuhun maha suci Allah kudusun maha bersih Allah rabbuna pangeran abdi sadaya wa rabbul malaikat jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapak ka gunung ku guru diberena eta babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaanna enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh jadi pendit apa subuhun kudusun rupae mun teu katulungan mah atuh kuari geus isdet untung ngatulungan babacaan eta-eta kene tapi kok jadi barareda orang tergantung makom-makomna roh orenganan beda kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area rohna teh geus kicep bae mun teu ngopi atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu haneut nu ataget terus bae rohna lemah kita hudang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa berat tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mugtarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai niatna mah rakaataini Allahu Akbar ngan 1 rakaat geus leng-lengan ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya ya Allah ya Rabbi roh orang teu tertata roh orang teu tertata nah nu mantak cak
Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik embung isin cakina mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya makana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi, bandingkeun coba jeung di Banten. Ayo coba atau di Karawang. Sekuro. Embungeun dibere duit, hese mere duit teh. Di Bakom Abu Ubaidah hese mere duit. Kami geus ngumpulkeun duit, ya Allah saha nu daekna ye, dikeun ka ye embung. Sakitu geus lobana eta duit, dibikeun di luar ge hampir arerembungan. Isin sahabat mah teu maot ceknya. Kami ditinggalikeun ku sahabat. Kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat, hayang babarengan jaga di akhirat. Kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh, ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit. Ya Allah ya Rabb. Kunaon aya di urang encan jarah geus kepruk-kepruk. Oh, kepruk kuncen aya ku asa we. Nya naga pernah jadi kuncen eta. Ayo carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb. Beurigak bulu urang. Nah, cik Abu Ubaidah. Naon urang ditanyakeun? Kunaon urang ieu embung paeh? Ih, atuh babari teh baca. Cik Abu Ubaidah, babari jawabna. Kunaon? Lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia, atuh maneh kana dunia ka akhirat embung. Tapi ketika urang ngabangun akhirat, atuh teu betah di dunia. Pasti ka ditu bae. Urang ngabangun sakolahan, atuh hayang cicing di sakolahan bae. Urang ngabangun masjid, atuh hayang cicing di masjid bae. Urang ngabangun imah, atuh hayang cicing di imah bae. Urang kawin jeung nu ngora, atuh hayang di ditu bae. Atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan, atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat, pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah, kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat. Sok gerage bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang. Sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih, susah mah susah bae. Hayu kajen kumaha ge. Jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana, menang 2 bulan utang 100 juta. Anu kumaha coba hayu? Bagian sugih mah teu bae. Aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 kuari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugih bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima. Naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage. Mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah, protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamu nya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atau pangkat haji pendi mah jajangnya lagi harerese. Atuh pan sugih berarti Kanjeng Nabi Sulaiman nu matak bisa nyuguhan teh. Nah, lamun hayang nyaho kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe. Onta 15.000 onta. Sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh susah. Sugih. Matak jada mas nyuguhan, ndek pake nyuguhan naon aya susah. Ndek pake nyuguhan Assalamualaikum maju pendi. Waalaikumsalam. Ieu kula can dasar ulah jeung aing. Ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim Waalaikumsalam. Ieu kula can dahar di dapur sih sadaekna sia. Jeung piring-piring bawa ku sia. Kan ngeunaheun. Datang ke Haji. Heh kalau tolol budak. Datang ke Haji Jari. Waalaikumsalam. Kula can dahar ya. Dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu. Balik bungkus ku sia. Kan ngeunaheun.
Coba kaji pendek. Waalaikumsalam canda. Aduh seru. Nah, ikir cerita kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi khalili, cak Gusti Allah, anta khalili ya Ibrahim. Protes, setan protes. Boro-boro setan, malaikat protes. Malaikat kabeh protes demo. Ya Allah ya Rabb, masa si nu sugih jadi kakasih Tuhan? Teka harti ku mah. Nu sugih jadi kakasih Tuhan teka harti kajian kuku mage. Biasalah mah nu susah. Anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe, cek Gusti Allah. Urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga. Tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya. Ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu boga naon. Ih, maneh meningali nangan sabelah mata. Nu seja nu sugih. Loba nu aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neule cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril cek Gusti Allah, nun Gusti. Cek ka khalilan Ibrahim cek kumaneh. Mangga Gusti. Datangkan jeung Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia. Pas kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban, ilu Maraban. Maraban zahirna doang hatena mah Allah 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 Allah. Haji pendi mah pandagang teh ya zahiron wa batinan. Kanjeng Nabi Ibrahim atuh teu pernah dihitung ka manu hitungan ge batur. Ente pernah nikah hayang batur sama kanjeng Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah teu jawab kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anjeun di mana ya? Abdi hamba Gusti. Di mana? Hamba Gusti we. Naon ka dieu? Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Lain deui mah ieu. Lain deui aya naon ieu? Kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000. Kula hayang seperti luna bae. Cokot. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot. Cokot berarti mana hayang 5.000? Bawa kabeh 5.000. Aya teh tukang ngangonna. Hadam, 5.000 embe. Geura bikeun tah ka jelema ieu. Malaikat Jibril pohara we. Wah kadi ditongton ku malaikat, kadi ditongton ku malaikat. Masya Allah, malaikat gagas gitu. Ya Allah, orang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi, menta 5 bae kudu mayar bae, can orang gratis. Cicing, enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Asana kula lamun 5.000 mah ieu can cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hayang sabaraha deui? Hayang 5.000 deui bae. Hadap 5.000 deui, bikeun ka nya. Cak kadang atuh Tuhan ul tugas. Ulah bohong. Sia mati tah ku aing ulah mau bikeun. Cak hadam ambo. Masya Allah. Can balik keneh bae, masih kurang. Aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim? Asana kurang keneh ieu kula. Sabaraha deui? Mun 5.000 deui beakeun kabeh. Hadam, beakeun kabeh. Na ieu 15.000 cak batur. Na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh. Geus teh Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung beak teh ieu embena 15.000 gecak batur, kemudian teh tukang ngangonna hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangonna sok bikeun ka ditu kabeh. Tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat. Aing bedek dikuwahakeun. Aing badahar tilok gajual embung. Aduh dikuwahi dijurukeun ku Kanjeng. Nyana ditongton ku malaikat. Cek malaikat di langit Jibril
gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embejak naon oke cek malaikat Jibril aing nek mau embe ka mana aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari betah mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu tuh sia teh bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus Masya Allah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya mah rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ke Garut tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh nya langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kekhalilan Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat dek percaya dek henteu nu penting mah kula jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak aya berjamaah ayo aing imamna bae iyalah eta ibadah anu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos ieu mah nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ieu mah rohbani nomor katilu mah robbani robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus we malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu robbani teu kapanggih jeung dikanarakakeun hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan pugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga neangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangannya teu kapanggih ahli sorga hasil sorga malaikat ridwan neangannya teu kapanggih di mana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema mah tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana ayana cak Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae urusan ada tuh mah aing bae tah eta matak aya di Jakarta toko rebani cangcut malulu
beres ke Jakarta. Nah iyalah sahanu pangkat Rabbani kutub Rabbani wal arifus samadani, para aulia Allah, Syekh Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Salam Al-Masyish, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang, para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus samadani Rabbani. Heseun malaikat di neraka neangannyana, heseun malaikat di surga neangannyana, kapanggih bebejak ka Gusti Allah, cak Gusti Allah jalma teu hayangeun neraka teu embungeun neraka teu hayangeun surga, hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya. Masya Allah. Nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana, apakah di hayawani, apakah di rohbani, apakah di robbani, apa di rohbani. Deres kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat, eta mah nandek salat susuitan tolol. Hayang kanyawan ku tatangga peblon. Nah, deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atuh pan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, ngurusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah? Atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang teh Assalamualaikum waalaikumsalam. Naon sih? Ieu roh ku ra gering ieu. Geus sarua cek nya. Nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Gitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng ka jeung kumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun nu mantap teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nana geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan isuk pageto hiledan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke mimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen ku kumaha jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantat aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang mah pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringkak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad ngalengis
hayang abdi mamutiara hayang ge abdi macaket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuari mah tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat geringna pake ka akhirat ilmu pake ka akhirat derajat pake ka akhirat pikiran pake ka akhirat wawasan pake ka akhirat bangunlah akhirat abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen Gusti Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi tentang negara-negara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah supaya Kangjeng Nabi teh hatena tenang ngabeberah ka hate Kangjeng Nabi bahwa horeng umat nu baheula teh ku bangkawarah ting ka rasulna ka nabina teu percaya ke Kangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang kahiji nomor kadua na timbul rempan deui mun umat nu baheula teu percaya ka rasulna ka nabina disiksa ku Gusti Allah atuh tenutup kemungkinan di zaman kaula ge di mana-mana umat tenurut ka kaula iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis Kangjeng teh masyaallah nu mantek ku Gusti Allah dijelaskeun tilkal qura itu negara-negara allati marzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi mana hiji Kangjeng Nabi umatna disiksa dua Kangjeng Nabi Lut siksa negara jeung umat ilu Kangjeng Nabi Hud kaum Ad kaum Samud kaum Lut kaum Syuaib siksa Gusti Allah masya Allah etalah negara-negara anu ku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah nakuswalika kukulan wagung ku kaulan wagung dicaritakeun ka anjeun ya Muhammad wa Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu bangkawarah teu iman ka nabina masya Allah lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkeun di dinya pula lah Kangjeng Nabi Nuh teh diutus kemudian dakwah Kangjeng Nabi Nuh teh 950 tahun tetep bae umat tebuang kawarah jasa teu percaya datang ka Kangjeng Nabi Nuh ditanyaeun kapal di dinya ayeuna Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal dakwah ka Kangjeng Nabi Nuh kade ieu mah lain sakapal-kapalna yuk nu iman ka kaula narae ka dieu cak masyarakat da sagala jeung kapal di leuweung di lembur kapal mah di laut Nuh beuki edan mah tidinya lah mulai keluar cai blok Kangjeng Nabi Nuh jeung nu iman naik di mana eta Irak Selatan terus ke Tajikistan terus ke Afghanistan terus ke Turki sababaraha negara eta Maroko terus datang ke Spanyol jadi lain lalagaan tama encan aya sejarahna banjir seperti kitu datang ka kuari encan aya eta hiji datang ka kapal Kangjeng Nabi Nuh teh mendarat da singgahna di Gunung Judi Ararat eta pan lain lalagaan lamun datang ka gunung banjir pohara jasa pak sabaraha negara eta dicaritakeun ku kaulan wagung cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ka umat anjeun mun bangkawarah
percaya ke anjeun teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut moal jauh sarua ya Allah mana deui umat Kangjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ieu Yaman deket Hadramaut di dinyalah Kangjeng Nabi Hud dilahirkeun di dinyalah diutus di dinyalah dakwah teu percaya umat dibere angin anu pohara jasa mana deui kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh di mana lahir Kangjeng Nabi Saleh di Hijr nu mantak dina Al-Qur'an aya suratul Hijr etalah madain saleh terus ka Yordan ka dieu dakwah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sapi mana deui Kangjeng Nabi Lut kaumna disiksa di mana eta Yordan laut mati sodomi ye Yordan ye Palestina di dieu tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina Israel di dieu aya ngaranna negara atau kampung Sodom di belah dieuna laut mati etalah di dinya Kangjeng Nabi Lut naik ka dieu dibantingkeun diangkat siksaanana taneuh di kaluhur langit ke dibalikeun ka handap Masya Allah bijakeun Muhammad ka kaum anjeun homoseksual baheula umat Kangjeng Nabi Lut alaihis kaum Kangjeng Nabi Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam setelah Kangjeng Nabi Musa pupus Kangjeng Nabi Syuaib mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Madian kemudian Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Madian kemudian maut di Madian nah Yordan didinya lah disiksa kaum kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah nah ialah naqussu alaika min amba'iyya ke ieu mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah dihareup bakal didongengkeun hiji-hijina nabi-nabi rasul-rasul teh sakedeung deui eta kumaha walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat nyata jelas yakin datang ka eta kampung ka eta negara ka eta ahli-ahli negara nu tadi dicaritakeun rusulum utusan-utusanna ti Gusti Allah lain make tangan kosong kabeh ge bil bayyinati dibere mukjizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas leuleungnya ngahadiran kana mukjizat tapi pamakan liu minum sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus ngabohongkeun tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur sageus datang Kangjeng Rasul teh mawa mukjizat nana mempertahankeun kakufuran kufur bae siksa ku Gusti Allah Masya Allah bima kadzabu min gob umat Kangjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah diutus Kangjeng Nabi Nuh mawa mukjizat Kangjeng Nabi Nuh teh tapi tetep bae nyana mempertahankeun kakufuran memeh datangna Kangjeng Nabi Nuh siksa Allah karim kaum Ad bangkawarah kufur ka Gusti Allah diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam didinya Kangjeng Nabi Hud diutus dakwah umatna mempertahankan kakufuran sakumaha memeh datang Kangjeng Nabi Hud sanajan mau mukjizat kufur bae siksa ku Gusti Allah Masya Allah karim kitu kene Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud teh bangkawara teu percaya ka Gusti Allah diutus ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sakumaha kahayang masyarakatna tapi tetap bae mempertahankeun kakufuran sakumaha keur memeh dihitungkan diturunkeun diutus Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karana itu nah ieu urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus sabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh
angin tea poek tea gunung tea eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah ngalecehkeun ka hukum Allah geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan iya siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan baheula nu mabok tengan di Grogol doang di lapangan Banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tangkalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang baheula nu zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi nonton film bae deh iya deh kumaha lakona hese kasadar baru dek jadi wali aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana paremun obab dapo eta kiai pohara jasa masyaallah lain pepegatan jeung makhluk lain pepegatan jeung dunia endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan tapi nyana dek ngembangkeun agama ngembangkeun ilmu moal bisa ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir ilmu Allah mah make jaringan batin ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah makin deket makin kapercaya di mana urang bus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah lain make jaringan make organisasi gaji supaya loba wow pakai surat undang terus dihubungan capek ngaji kos gitu emang ulah kena kieu kitu lain ulah ngan kena nyeri hate nyeun undangan 1000 nu datang 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90 capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate ayo bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjag bae ngorejat asal gede tongkrong ngorejat kok mau nu jualan tongkrong ngorejat jasa terus gitu tah eta bersih hate karena masyaallah kuari matung timimiti kiai nangis kos kararia komo pemerintahan najun nu negor ka pemerintah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya sekat antara pemerintah jeung rakyat sebab lamun pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo diunggal negara diunggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madap tanya argumentasina ya dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku presiden urang terkurus sedunia masalah emang presiden urang kenyataanna kos gitu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha tak ku tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat. Encan sampai kadinya mangan direncanakeun teu meunang sekat makin jauh. Di zaman Gus Dur dibuka sekat, rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat. Hei, pokoknya mah nanya naon, beurang penting silahkan.
silakan di zaman Gus Dur mah, tapi kuari awas demo-demo, awas informasi dan lain sebagainya. Emang kuari gitu. Siap. Jadi geus teu wani kuari mah. Nyara baris nyarana bae urang nonton nyana. Teu bisa dek laporan. Lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa deuk kumaha jadina. Kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam. Harita keur carita poho ngaranna. Nyana nyun lukisan. Bede jeung bagus. Lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung. Lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan. Didinya aya manuk enclak di buah gandrung, kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Wah, indah jasa, bagus jasa jeung gede, tempelkeun di hareupeun istana raja. Ku abeh punggawa-punggawa mun kieu mah bangsab. Itu kerabat-kerabat kerjaan wae di istana ningali jeung supaya itu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus. Kuari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wow, anu teu ngalem gua beh memang bagus. Gua beh ngalem jeung bagus. Kuari ti kalangan rendah si miskin. Si miskin. Salembur cokotan coba si miskin. Gumaha terhadap lukisan ieu. Begitu nolo si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan. Atuh teu bisa ngadilai nya mah. Ngan aya salah seorang miskin jasa cumplang campling tanya seorang iya bagus tas eta kumaha lukisan cek ulama ieu lukisan teu bagus kaget atuh wah sana dibunuh cenah bakurang teu bagus sakeuna ieu lukisan bahkan salah panggil ku raja. Oke, berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun. Sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa. Aya anu ngalukisna. Beureum. Di pelebah mana teu bagusna jeung pelebah mana salahna ieu. Raja ge sarua bingung. Panggil. Coba nyatakeun di harapan manusia. Kira-kira ieu lukisan bagus apa jore? Jore. Miskin ieu berani amat miskin. Kira-kira iya bener apa salah lukisan? Salah. Nyatakan coba kuari di hadapan masyarakat, di hadapan penggede iya. Kagorengan jeung kesalahan jelaskeun. Cek nyana teh kieu. Ieu tangkal gandrung, aja tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot. Kemudian aya manuk mah di mana ge, di mana enclak teh tilo konfirmasi heula. Setiap diancelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkalan pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk. Nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy. Nomor kadua manukna bangun isinan ieu salah ieu ngagambar kos kieu teh wah kabeh bener oge cenah cek jelema bener oge. Hiji tangkal adu di singgahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah. Nomor kaduana gimana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan. Ieu salah raja. Tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna. Ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah. Hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat. Kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat. Di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung irah bae.
geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dientepan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah blon eta tangkal burung raja begitu ditangkap kula mah tangkal caknya lain raja ieu mah tangkal nu blon belah itu nama ya raja bisa fakir teh bisa miskin itu manuk gambaran rakyat anu dek singgah minta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dientepan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti ya tangkal gandrung teh henteu tawadu tangkal gandrung nu hebat mah di mana dientepan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti ya tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana gitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah iya baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dientepan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae kuari boh komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar deui hiji deui di handap di hiji deui di dua tilu opat lah di handap aja lemah opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa peso meureun gambaranna kitu kuari mah tah hendak nyalametkeun gandrung boh di handapna tuh baheula mah eueuh di handapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh dek disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura maka ieu lukisan diganti ku ari mah setelah raja na menta hampura dididik ku eta wali kuari eta dibelem lukisan nyieun deui ku lukisan anyar masyaallah tangkal gandrung dientepan ku manuk nu entep di dieu lain hiji anu endek entep ge aya deui nu endek entep di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba na eta tanda bahwa siaplah pemerintah endek mere dahar ka rakyat urusan rakyat bari aya dina katawaduan urang mah lamun neuleuh lukisan teh salukis-lukis da bae urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar urang mah paling ge jebi nanaonan sebab naon do urang mah teu nyaho lukisan naon maknana naon lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham urang lamun nya ningali lukisan-lukisan Sufi ti Turki ti Baghdad maka harti ku kabehan ge lukisan jelemana, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan segedegeunana, lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti. Oh, ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun ielah sosok manusia kieu, ielah dihandapna, ielah luhurna dan lain sebagainya. Ta eta kaabstrakanana eta lah nu mahal. Nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar lukisan lain lalagaan lukisan mana mengalukis dia ieu naon ieu lukisan ieu kareta jeung kareta tabrakan Masya Allah guys jeung deui balikeun deui ieu lukisan naon ieu ieu jelema heeh pan ieu beteungna gede ieu beteungna gede nu ngagedean beteung sa tah ieu nu ieu oh berarti ieu mah zina heuh tang bisa urang beteung gede dilukis gendut burung gau bapaan urang lukisan teh kos sekarang itu bah Masya Allah nah iyalah ku bangkawarahna umat-umat nu baheura mempertahankeun kakufuran sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadeuleu kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam kuari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah
ningali kehadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoun lamun dicuru Kangjeng Nabi keluar cai nyahoun lamun ketika Kangjeng Nabi keluar jelema harareas nyahoun lamun bulan di harapan ku Abu Jahal turun ka handap belah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar dia maca syahadat langsung indit deui nyahoun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa nganyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah kuari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak deueukeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bidah dolalah teh kajen di bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi abdadi walimlah bismillatil aliyah mustaddiran fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku urang malam macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibidahkeun ku Muhammadiyah jeung teuing sabab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teu hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat bloon amat baca kurang masyaallah padahal lamun maca وَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبٍ طَهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سِفَاهِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرَزَيْلُ الْغَيْرَانِ كُوَهَدُ فِي مَوْلِدِ وَنِوَارُ eta kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tah dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhal qali mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syanifatul munawwarati Abu Abdullah wa kana qadidan jangan kula mah talar kos kitu teh tileleutik geus sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileleutik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ieu ngan talar tuh lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula ai kula mah nu salah boleh salahkeun kula sagala marhaba sagala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kulantaran tileleutik baca shalawat jeung berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabelah dina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat ye teh lain mukjizat semua sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantap sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat ka beli mobil ya aduh masyaallah kudu mah diminyak misikan mukjizat eta dzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin sakumaha anu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangkawala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku bangkawara sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin Allah ge nyecap Allah nyek
nyepok ka hate-hatena nu kalalapir salilana kuari. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit. Ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayangnya kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimiten eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu. Ayah cuma Jakarta itu sok sara rombong membalik di Jakarta harus sombong. Orang Sulawesi balik ke Jakarta aju ka di itu ka imahna ka lemburna aju sok sombong. Ya antara mana ayah? Waduh sombong biasa. Kan di kurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah. Gitu kan? Di kurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa. Urang ditu gah yang nurutan orang Jakarta ngomongnya nah dikurangan sarua aru atang ari akata udah ompong siapa orang Sulawesi nurutan ya lah ya Allah ya Rabbi nah iya kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia lah ge Asia Tenggara ka dieu ka urang. Sipik nah. Ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh palalinter. Janyaho di Indonesia mah ulang mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cakna. Marahnya na mulu dan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing peujit ku sia hebat jawara kan beres nya mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakun wah luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya masa muludan doang ceknya nah ngaduk kotok deh kotrek Teu gusi itu jawara di urang. Nu sakitu ge geus alhamdulillah teu meunang kasuat-suat di urang. Nah, ieu kunaon ieu? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Budak Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyeun kwetansi kemudian make metre ceplok jet geus teu robah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap yatba'ullahu ala qulubil mentek urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus.
padahal mate kazamanan para sahabat para tabi'in teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat, tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus teh iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang, eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah, demantak orang muludan keur aya di sorga, sebab nyaritakeun ahli sorga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang kazamanan ka Tuan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya, urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali, nyurusup ka jero hate urang, komo mun nyaritakeun karomah para aulia Allah, urang cinta teu kabendung ku urang. Di bidah-bidah Wahabi mah apa itu? Boh ngabidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Boleh hese-hese sia ngabidahkeun. Sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Sia ngabeusi-beusi ka aing, aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kulan wagung kana lolobana manusia min ahdin tina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti, alastu bi rabbikum?" Lain takaula pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan mana diparentahna teh bakal nurut? Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hege tuh. Tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tek Ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teu iman. Insyaallah stegwan teu iman. Loba jasa. Si enci teh ariwat. Eta kabeh kata ariwat. Nah ieu lah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian. Yauma akhdil misak dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur. Cek Allah Islam inna dina indallahil Islam. Salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah mah dini tetep qodoan malaikat ge wah si mah qodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah. Ta eta kita puasa alhamdulillah puasa, zakat haji malah di Indonesia memunggah haji teh antrina luar biasa. Sadunia paling antusias haji Indonesia. Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ka kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nungguanana urang kuari ti 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 23 tahun. Beuh lain lalagaan. Berarti antusias jasa kan. Pohara. Geus kajian pae ge aing geus daftar mau masalah geus cenah teh. Masalah. Eta kan sangat antusias. Berarti kan nek ngabuktikeun qalu bala syahidna.
mantap darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantap ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang uduk sagala aduh Gusti ujang tukang uduk tukang sate sorga kos kitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu neuk ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir-kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus nu penting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyana wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan pasek cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabara kecamatan satu kecamatan aya sabara desa sadesa aya sabara RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barang dihitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bareng di deleunya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasikin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkan iman Islam sehingga iman Islam orang kabawa maut di akhirat orang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalawan sebab kangjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan bapanya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atawa kaya oleh ngucap iya raw inta wistutu gia gaul waral hafid lalu isgariwayatkan sapaki hafid Abu Nuaim kuniki Abu Nuaim annal fasaqata isatuhne pirang-pirang kang basak lemah kotalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-Akbar ing Ali al-Akbar wa ladal Husain tegasana kesina Husain talabu zanabi
maka nyuprilah ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladzi huwa 'ala al-asghar kanggo taya Zainal Abidin iku tetep ingat kang cilik liaqatluhu depan yang tangga bunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaduhu maridan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mataini ya fasaqahu ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumannahum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausane mangkono ing dalam sausane mangkono talab bimuddatin kalawan samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya fasaqah ing sirahe akha ila Misra maring negara Mesir bi masyarih ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya akha qariban dari parak min ujratil qal'ah saking majatul ghalah min Nil Misra saking Nil Misra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu ing maktuban ingkang ditulis ala gabrih ing atase kuburan akha bi khatin grim kalawan tulisan kang dingin nuluikeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa sanyanya kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deh 70.000 manusia ahli Allah Masya Allah wakutila jeng dibunuh bisa babil Husain kusabab Sayyidina Husain sabumiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deh soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nuantak di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak bangsa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno teh baheula ogama gola indah waral Hafidz Abu Nuaim Kiai Hafidz Abu Nuaim nyarioskeun annal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali Al-Akbar putra daripada Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanna di Iran Ali Al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduhu cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Al Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sinali ti sana ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas Sayyidina Ali Sayyidina Husain Imam Zainul Abidin eta Imam Zainul eta tah masyaallah nu jana salapat sebab harita waktu keur diberunu dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat muriang aya manfaatna ongkos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa nah begitu nyana teu bisa kan marah nyana wah
kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapar ragak alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh keluar teh alhamdulillah. Sareng nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh mah tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat terjadilah kecelakaan nyana alhamdulillah hadena ojol tuh kan gitu dimantah kurang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati kemudian kabogoh urang dibawa batur delekeun aya hikmahna ge di satukangna ulah sok marah naon hikmahna horenganan stres. Tama lain hikmah mamala. Aya hikmah. Dokter cerita doang. Aduh, saya kunaon ngajang jauing amat. Wah, bogoh dibawa batur. Saya elehan amat. Nah, kunaon itu tadi susul. Nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teu daya teu upaya bae lompat na kadinya. Bagus teh geus. Saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah. Pasti aya rahasia di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Nah, geus kajeun dah peler mah aya ieu. Ajeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Ieu sian teu marah, geus moal geus aturan ti Lauhil Mahfuz na berarti geus. Luhur ya budak ge luhur. Luhur ya budak ge luhur. Jadi ledek naon ge terus bae, geus sabulan 2 bulan setahun bener. Ya ceng. Ceng bangunna ieu, jangan boga pamajikan. Encan. Ieu milu ka ditu ka mana? Kak imah adi teh aya naon teh aya bae ka ditu aya ditu dae kaceng tadi dia sagawe-gawe bae kaceng oh teu teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupanna mungkin inilah rahasia Allah atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh tanya ku bapana neng neng kumaha mun dikawinkeun ku abah kasaha aya abah boga pilihan saha abah anu embung oh eta embung memal maksa abah mah aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka neng nu hayang ngalamar ka saha anu embung geus 3 embung bae aya neng si ieu embung bae hayang ka saha itu. Masya Allah cak bapana dibabawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman. Tapi beureun geus rahasia Allah geus lah apa geus hidup bae nu penting bahagia batus ya rumah tangga geus masalah geus ngapa nu penting bahagia lah di dunia ieu jamal kebal sia kadeurna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah dari pokoknya bang guys nuan urang udah rahasia Allah asal urang sadar ayah kayak ayah urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah. Urang diberi penyakit sodmatil ulana sabar ti Allah itu saran mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ka eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat urang leumpang ya begitu urang leumpang ditajong boblok ka batu teh neuleuh meureunana cak batu emang aing irahan neuleuhna jadi ngerti balik teh neuleuh teu sia kunaon nyarekanana aing cak batu eta sodmatil ula urang ngarasul teu bagus tapi lamun urang ditajong masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ieu ka batu poe ieu geus Allah naikeun pangkat ieu eta sodmatil ula muriang urang ieu bos ka anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarak sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae
tadi dia kakada-kadanya ku bala dek naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken tah Gos kitu mah teu direken ka Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Tah lamun urang boga kabogo, segak ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus nang Allah. Geus nang Allah geus kumaha. Pasti aing kajian ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing mah geus yakin biasa. Bener menang satahun teh ya. Aya. Saya can kawinnya. Yuk kalau murahin. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ai bae leumpang. Hayu atuh berangkatnya na milu ka lemburnya. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Mantep. Geus lah geus masalah geus. Sia da ka dieu. Masalah geus. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Si ada ekmek ajen lah, sugan pendek umurnya nak. Ebrak angel kapaeh deui. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah, aya hikmah, aya hikmah. Pokoknya Allah mah gitu bae. Nah ieu Imam Zainul Abidin Muriang dibunuh wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat masyaallah karim tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah. Secara zahir mah karunya, secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu. Nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu. Nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah. Nu biasana tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae. Bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya. Dipake mah tilok. Tuh kan? Aya rahasia, urang teu paham rahasia Allah. Endeup ngabalikeun Allah ka dirina, aya nu ku gagah, aya nu ku ilmu, aya anu ku dunia, aya anu ku muriang. Eta mah urusan Allah. Urusan Allah mah urang teh kembalilah ka Allah, ditingali hikmah-hikmahna. Masyaallah. Cuman urang bodoh, hanya wali-wali Allah nu nyaho. Wali Allah mah nyaho ieu muriang kitu maksudna. Ieu sugih ieu maksudna. Ieu teh boga jabatan ieu maksudna. Artina maksudnya aya anu cilaka, aya anu bahagia, geus nyahoeun wali mah nyaho. Diberenya ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka. Ieu ku sabab sugih bakalna salamet. Ieu ku sabab susah bakal salamet. Nyaho tah. Aya anu sugih nyalametkeun, anu sugih nyalakakeun, susah nyalametkeun susah. Dibere terbuka ku Gusti Allah, wali Allah mah plak ngan teu meunang. Nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi. Nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum qadaluh dulurna Ali al-Akbar dibunuh. Nah, sanggeusna dibunuh, sirahna dipotongkeun sirah. Ceger. Biadabna urang luar negeri. Ulah aya cak nya turunan Kangjeng Rasul, supaya putus. Disikat habis. Eta sirahna dibawa ka Mesir, hibasyadihi gabiban min majratil gal'ah. Di kuburan para jelema nu maut syahid min Nil Misra. Aya dinya deket min majratil qal'ah kina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Masad ada tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya di kuburan. Orang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir mah geus pohara, ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara jasa, sampah di mana-mana.
eta urang ziarah ke kuburan Imam Syafi'i belah dieuna teh jalanan Imam Waqi ziarah cukup di jalan bae lain lantaran kotor na pohara ahli Allah teh ahli Allah loba jasa di masjid tapi kuari teu terurus bentukna mungkin keur bentuk demo eta di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep boh turut dibersihan mah gampang di masjid mah sadaekna ditut lapangan dibelum dan lain bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan nil ge geus teu terurus terus bangawan-gawangan nu lainna kan naon kitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan nil sampah hideung caina kos gitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur itu di masyarakat eta min nil misra kamar tu ayat tulisan dakhatin qadim wa indahu rasul sayyid zaid wallahu a'lam bissawab